sahur Umar bin Khattab. Mohon. Nah, ya kan tidak hadis Umar itu. Mohon. Hadis Umar. Kadang-kadang disebut lagi hadis Jibril. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi nalika Umar bin Khattab sareng para sahabat menuju di majelis Rasulullah. Mohon. Tiba-tiba ayah hiji jalmi Mohon. lalaki Mohon. pakaiannya bersih bodas lah, Mohon. buukna hitam atau napi hideung pisan lestreng berenya teka tingali tanda-tanda tilas perjalanan. Oh gitu. Hmm. Mohon. Cek Umar, kami pun heran cenah. Kunaon cenah anu nanya teh, tapi nggak bener geuna oke. Kan bingung gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepang di Serang Simkuring pun Sutanandika di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri Hiji Cijeruk. Dina acara Wangkong Sunda. Dina dangat ieu Simkuring tos kadatangan tamu Ki Dr. Agus Pranamulya. Dina dangat ieu urang ngabahas hal anu patali sareng dinten Jumaah. Ya, dinten Jumat. Pak Agus, bade naon sih nomor didugikeun ieu teh? Hadis arba'in nomor 2. Oh, bade ngadugikeun hadis arba'in nomor 2. Sobat rekan ya, biasanya make rekan bahasa Indonesia mah. Dulur Pendidikan Merdeka, dulur artikan merdeka. Nah, eta berenya. Dulur artikan merdeka. Urang baris ngabahas hadis arba'in nomor 2. Kumaha tah dina hadis arba'in nomor 2 teh? Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dina hadis arba'in nomor 2, hadis kumpulan anu disusun ku Imam Nawawi. Nyaeta nomor hiji mah jelas tentang niat, paniatan. Nomor 2 tentang arkanudini. Arkanudini anu hartosna teh rukun agama. Oh, rukun agamanya. Rukun agama ieu khususna Islam aya 3. Mohon. Nu kahiji Islam, nu kadua iman, nu katilu ihsan. Nah, kumaha tah? jadi agama Islam teh ditangtuan ku tilu kaki lah gitu. Dina Sunda mah tritangtu gitu. Oke, ya siap. Jadi tritangtu dina Islam Islam, iman, ihsan. Ya. Nah, seseueurna iman Islam, ihsanna tara disebat. Oh gitu Nah, tak. Kenal tak. Coba ya dulur Mugi mereka. Bagi mungkin karena kebiasaan. Mohon. Kebiasaan sareng oge meureun rupina teh teu patos populer dibahas begitu. Oh, tepatos sering dibahas gitunya gitu. Mohon. Jadi marojina, referensina, dasarna teh hadis nomor 2 anu unggulna. Mohon. Kieu emang rada panjang, urang sebat sakedik. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi istala alaina rajulun sadidu bayadis siyab sadidu sawadi sa'ar la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kapaihi ala fahizahi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Jadi sahur Umar bin Khattab. Mohon. Nah, ya kan tidak hadis Umar itu. Mohon. Hadis Umar. Kadang-kadang disebut lagi hadis Jibril. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi nalika
Umar bin Khattab sareng para sahabat nuju di majelis Rasulullah. Mohon. Tiba-tiba aya hiji jalmi Mohon. lalaki Mohon. pakaiana bersih bodas lah, Mohon. buukna hitam atau napi hideung pisan lestreng berenya teu katingali tanda-tanda tilas perjalanan. Oh gitu. Nu salajengna teu aya nu kenal tadi ada nu ngariung teh. Oh gitu. Nah, Jol we gitu. Tidinya ujuk-ujuk diuk we. Mohon. Paina Nabi sallallahu alaihi wasallam telas tuurna teh di sandarkeun kana lutut Kangjeng Nabi. Diantelkeun gitu, diadukeun tah lututna teh. Bari parangana di atas paha Nabi, di atas ieu teh paha Nabi gitu. Neping-ping salajengna si tamu teh nyarios kieu. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku, ujuk urang mah bejakeun ka kuring. Mohon. Naon Islam teh? Oh, Gitu. Kang Rasulullah ngawaler Islam teh nyaeta anjeun nyaksian yen saknyana teu aya pangeran salian ti Allah. Mohon. Ejeung saknyana Muhammad eta utusan Allah. Mohon. Anjeun ngadirikeun salat, Mohon. anjeun ngalukeun zakat, Mohon. berpuasa dina sasi Ramadan, Mohon. jeung mengerjakan ibadah haji Mohon. ka Baitullah lamun atau jika engkau mampu atau napi mampu ngalakukeunana ngalaksanakeunana. Oke. Jalmi eta nyarios, engkau benar, anjeun leres. Mohon. Cek Umar, kami pun heran cenah. Kunaon cenah anu nanya teh, tapi enggak bener geunana oge. Kan bingung gitunya. Nah, gitu. Salajengna nyarios deui tah. Mohon. Jalmi teh cenah, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Cenah naon ari iman teh? Dijawab Kanjeng Nabi, iman teh anjeun iman ke Allah, iman kepada malaikat, Mohon. malaikatna, kitab-kitabna, utusan-utusanana, Mohon. hari yaumil akhir kiamat, Mohon. sareng kana takdir boh nu sae atau napi anu teu sae nu buruk. Nyares di jalmi tadi teh Mohon. anjeun leres cenah gitu. Hor cenah. Anjeun naros, Naros, anjeun ngalereskeun. No. Nah, lalu naros deui ka nyarios deui tah jalmi eta teh. Mohon. Carioskeun atau pasieun terang ka abdi naon ari ihsan teh. Nah. Cek Nabi teh ngawaler anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun ningali Allah gitu nya, melihatnya. Gitu nya. Upami anjeun teu ningalina, teu ningali Allah, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Pasti Allah ningali anjeun. Ningali anjeun. Lalu jalmi tadi nyarios deui, beritahukanlah kepadaku tentang poe kiamah. Nabi ngawaler. Jalmi anu ditanya tentang poe kiamat teu leuwih terang tibatan anu naros. Nah, jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi lalu orang itu nyarios deui, beritahulah kepadaku tanda-tandanya saja cenah. Tanda-tandanya Nabi ngawaler upami hamba perempuan geus ngalahirkeun tuan putrina nya. Terus upami aranjeun ningali jalmi-jalmi anu tidak beralas kaki, nyeker, Ya. tidak berbaju, telanjang meureunnya, miskin, jeung penggembala kambing berlomba-lomba dina ngadirikeun bangunan. Itu. Lajeng eta tamu teh pergi indit. Beberapa saat kemudian Nabi nyarios kepada ka Umar. Wahai Umar, nyaho teu anjeun saha eta tadi nu nanyos? Umar ngawaler, Allah jeung Rasulna langkung uninga. Lalu Kangjeng Nabi nyarios, anjeunna teh Jibril. Anjeunna datang ka anjeun Umar kanggo ngajakeun ka anjeun agama anjeun. Riwayat Imam Muslim. Oke. Nah, kumari kitu maka
disebut hadis Jibril. Oke, siap. Gitu. Itu tadi terus remeunya Naon? dulur Atikan Merdeka di SMA 1 Cijeruk ngeunaan hadis arba'in nomor 2 nu patali sareng Islam, iman jeung ihsan. Oh, Ieu teh. Nah, aya nu sigana kedah dikuarnya. Tadi teh ngeunaan tafsir tina hamba perempuan atau somah awewe gitu nya, jalmi biasa atau budak aya di budak mah langkung rendah deui salarasna mah. Awewe beelian gitu ngalahirkeun putrina tuan putri gitu. Tah kumaha tah eta tah? Biasa dijelaskeun Pak Agus. Tapi saat acan abdi ngajelaskeun eta, abdi ingin menambahkeun ngajelasan deui oge nya eta bahwa tritangtu dina Islam ieu teh ngawengku tadi Islam, iman, ihsan. Janten tilu kaki akar ieu teh kedah urang paham. Ieu teh disebut dengan rukun agama. Nah, orang pan biasa nguping teh rukun agama Islam, rukun iman gitu. Nah, tina rukun Islam tadi aya 5, tina rukun iman eta aya 6. Nah, ihsan mah teu aya rukunna. Oh, teu jumlahna. Teu aya jumlahna gitu. Jadi Islam, iman sareng ihsan. Tekad, ucap sareng lampah atau lengkah gitu. Nah, nalika naros tentang hari kiamat Nabi teu ngawaler. Tapi nalika ditaros naon tanda-tandana gitu nya. Nabi ngawaler. Jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya. Meureun lamun ku urang ditafsirkeun mah teh hamba perempuan teh meureunnya disebat oge orang-orang nu tertindasnya. Atanapi mun aya perbudakan mah zaman kapungkur. Tapi hakikat perbudakan di logika ini kayak aya gitu. Jalan keneh nya. Jalan keneh gitu. Nah, sewa kawin kontrak mut'ah kayaknya diurangkan luar biasa eta teh. Salah sama kan di puncaknya pengaruh atau napi praktek orang-orang Syiah di Iran, di Irak, sareng di negara-negara anu aya Syiahan eta kan kawin mut'ah dipraktekkeun diurang aya kawin kontrak. Padahal tujuan pernikahan teh kan goyahna untuk kangge ngawujudkeun masyarakat atau napi keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Jadi teu tiasa ngomong ekonominya. Kontrak maka udah kita tujuan eta teh gitu. Mohon. Janten oge meureun hal-hal lain anu sifatna kadah diadvokasi ke urang gitu nya. Kekerasan terhadap perempuan misalnya KDRT dan sebagainya meureunnya anu sifatna pelecehan seksual lah. Disebata kitu. Dunungan mergasa padamalna kitu nya ataupun tapi hodimat. Nah, bahasana hodimat gitu. Nepi ka gaduh putra gitu. Tapi termasuk tuan putrinya. Nah putri gitu. Teu anak we. Dina teks sanes mah putra. Oh, dina sanes. Putra. Jadi umum gitu. Bisa pamangket bisa istri gitu. Tapi intina pan lamun urang ningali kasang tukang atau napi pengalaman dulu urang anu janten TKW ke pan karunya nya. Nah, seueur oge anu teu sukses pengalaman gaduh putra euy ti ditu ti mana ti Timur Tengah teh gitu. Ngalahirkeun budak-budak atau napi putra dununganana. gitu kan. Ieu terus rada mancung-mancung gitu nya. Rada mancung-mancung ieu. Ieu terus terjadi di urang hiji tanda-tandanya eta ayana dinten kiamat. Oke, gitu. Terus nu kadua eta? Anu kaduanya eta urang cenah ningali jelema-jelema anu teu nu nyaleker. Nyaleker terus talanjang, terus miskin, jeung penggembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Gitu. Eta idiom filosofisna jero tah kumaha? Artina kan meureun masyarakat urang teh di akhir zaman teh eta hedonisme jeung permisif. Permisif gitu janten udaganana tos kana materi gitu. Padahal mah boh kaya boh miskin kedah nama kan gitu. Udagana sanes ka materi semata-mata gitu ya. Ikhlas karena Allah teh. Tapi ayeuna mah meureun dicirikeun tah gitu nya. Dicirikeun gitu nya. Jadi jelema teh anu hata anu miskin oge. Anu disebatan tukang ngangon domba oge gitu.
anu talanyang oge Mohon. anu tidak nu nyareker oge meureun hayang ngadirikeun bangunan anu palus-alus lah gitu. Oh gitu. Sementara orang ngalawan arus oge, urang mah nyieun saung gitu nya. Ieu mah malah nyieun bangunan anu nya tingkat mewah istana lah kira-kira gitu. Jadi tiasa di ieu meureunnya no. Teu nganggo alas kaki atau teu gaduh tatapakan meureunnya. Nah, bisa janten aya syariat nama tidak beras kaki lamun hakikat nama harti hakikat nama nyaeta teu gaduh da dasar. Da dasarnya. Nah, teu gaduh da dasar gitu. Oke. Terus lu teu nganggo acuk teu gaduh ka isin Nah, meureunnya. teu gaduh iman, teu gaduh cover, teu gaduh penutup, teu gaduh oge meureun sifatna teh ilmu. Oke. Ilmu gitu. Ya miskin mah tadinya miskin. Miskin, serta miskin oke lebih karena teu hanya harta sih, miskinnya miskin iman. Miskin iman. Karena iman kita miskin gitu. Miskin jiwanya. Miskin jiwa gitu. Sosialnya kurang, kurang gitu. gitu. Segala macam non kaheman Kaheman, ka batur aya gitu kan ka lingkungan ya saja. Iya. Nah terus eta nu hiji deui penggembala kambing. Aib harti syariat mah ngangon ngangon domba termasuk sadayana nabi ngangon domba. Secara syariatnya. Mun. Tapi hakikatna mah penggembala kambing teh meureun anu kuduna ngangon dirina. Mun. Nah, tapi jadi dina awakna teh seseueur sasatoan gitu. Oke. Jadi anu kedahna mengendalikan hawa nafsu. Mohon. Nah, tazkiyatun nafs. Mohon. Ngangon dirina, ngangon hawa nafsuna. Justru hawa nafsuna teh dirina teh pinuh ku hawa-hawa anu sifatna saan hewaniah. Mohon. Sapatos domba gitu. Tapi kambing gitu. Terus iya no penuntung eta mendirikan bangunan kan rame ya infrastrukturnya. Ya. Teh timiti infrastruktur kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik. Dugi ka agreng-agreng masjid tah nu mana sih nu patali jeung bangunan ieu? Nya kamari abdi dinten kamari tah sareng aya rencangan ningalikeun hiji bangunan gitu nya. Duka pasantren, duka naon teh di gunung gitu teh abdi cek abdi teh agreng amat eta pasantren gitu. Tapi numutkeun abdi mah ngalanggar gitu. Ngalanggar teh naon sifat ngalanggar teh? Kumaha? Janten anu kedahna leuweung teh dirawat, Mohon. dipelihara nya. Leuweung tutupan titipan leuweung aisan teh. Mohon. Lamun teh mah dibukbak diruksak di damel bumi, di damel pasantren, di damel bangunan atuh meureun kana eta. Kana surat Al-Qasas ayat 77 teh anu unina a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wabdagi fima ataqallahu darailah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasadabil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah tersep ka jami-jami anu berbuat kerusakan di muka bumi termasuk ngaruksak leuweung. Di damel bumi, di damel bangunan, di damel anu kadana eta teh dipelakan. Jadi sanes tempatna ya. Tempatna gitu, tata ruangna kedah dikembalikeun gitu. Oke. Nah, tadi kan abdi naros perkali nu dua hal nu ciri-ciri kiamat. Nah, abdi nguihkeun deui. Dina hadis arba'in nomor 2 teh naon deui nu teh can di guarnya. Mohon. Tadi janten dina perkawis eta, perkawis iman ka Allah teh kitu nya. Mohon. Pan di urang mah geuning iman ka Allah teh imannya ka Allah gitu nya. Tapi iman percaya ka Allah gitu. Padahal kedah di jeroan deui nya eta iman teh iman kana namina asmana. Oh, nu 88. 88 plus hiji jadi jalalullah teh nya jadi 100. Mohon. Iman oge kana sifatna. Mohon. Nah, sifat-sifat Allah gitu. Sanaos sifat-sifat Allah teh sareng nami Allah teh teu kaetan. Mohon. Tapi minimal para ulama terutama ti Asy'ariyah sareng Al-Maturidiyah. Mohon. Nah, eta sakitu tah 40 hiji. Nyata 20 wajib, 20 mustahil, hiji jaiznya. Menang gitu. Kemudian salajengna nyaeta iman kana pagawean Allah. Nah, pagawean Allah teh selain menciptakan, nyiptakeun ieu alam dunia sareng urang oge. Allah masihan rezeki, masihan segala macam nikmat ka urang nu teu kaetang jumlahna. Tah nu terakhir iman kana zatna. Tapi iman kana zatna mah leres-leres dipahing pisannya kanggo ditapakuran. Jadi tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zat. Tapakaru fi khalqillah wala fi zati. Jadi upami kana zat Allah mah ulah di pikiran bilih mengpar tapi pikiran mah ke urang mah tentang ciptaanna gitu. Oh, jadi ulah. Oh, zat Allah teh kumaha jadi disamikeun sareng makhluk. Kan teu kenging gitu. Seperti nu zat antimaterinya. Nah, antimateri gitu tah gitu. Allah mah kan teu ngabutuhkeun tempat. Jadi tidak aya istilah Allah
Allah di luhur ucang-ucangan gitu nya. Tapi misalkan Allah aya di mana mun di atas sana gitu sanes. Da aya atas sana mah meureun langit, di bawah oge atas sana ada buminya buleut gitu. Jadi Allah mah teu aya tempat di teu sama jeung ciptaanana nya. Teu sami sareng ciptaanana eta. Lam yalid ulam yakul lahu kufuwan ahad. Teu aya nu satara gitu nya. Nah, gitu sareng makhlukna gitu. Jadi ya. Terus salajengna mungkin anu kedah ku urang diperkuat di berbagai lapisan masyarakatnya nyaeta pemahaman syahadat. Kumaha rukun Islam teh kan syariatna cangkang naon kul gitu nya ayeuna teh rata-rata harapal naon ari syahadat teh nyaeta peureun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna kitu we unggul abdi nyakseni abdi percanten yen teu aya di panggilan iwalti Allah jeung abdi nyakseni atau percanten yen Muhammad utusan Allah kitu we unggul padahal kedah nama kitu ditaros deui unggal dinten cenah nyebat nyakseni ka Allah nah bener cenah tas nyaksian ka Allah teh gitu nyakseni gitu nah bener apa ukur populasan bersaksi gitu ya aku bersaksi apakan bibir saja gitu gitu karena tadi ternyata meureun can kenal jeung Allah gitu nah nu kudu dipidamel kumaha tah nyakseni teh wauhan heula dirina jadi wauhan diri urang teh meureunan asal ti mana keur kumaha jeung bade ka mana eta teh urang teh naon sih urang teh gitu diri sasampiran awak sasampayan tengah gaduh-gaduh gitu nya boro-boro pinter bodoh ge teh bodoh-bodoh acan jadi urang teh meureun fisik di mana asalna kemudian jiwa di mana sareng ruh di mana gitu tah engke lamun ketika urang maot anu ditaros teh pertanggungjawaban teh nu mana gitu pan ari fisik mah jismani nya jasad eueuh deui teh ka bumi ya cai eueuh deui ka bumi udara nu geulis kitu nya buruk heeh eueuh deui ka bumi gitu tah anu disiksa nu taros nu mana kan gitu tah kada di eta gitu nu mawi abdi nyarios dina berbagai forum gitu nya yen urang teh teu sadayana anu pupus rojiun terus ini pupus rojiun boa-boa meureun begitu pupus teh teu bisa eueuh gitu tadi si ruhna teh teu tiasa eueuh deui ka Allah gitu padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun karinya udah ganan sesuai dengan kriteria Allah gitu. Oke, dulu artikan merdeka. Urang teruskeun tadi ngeunaan ngabahas syahadat ya. Ayeuna nu hijina deui. Sami salat oge dipahami umumna ku urang teh cangkang unggul. Syariat unggul. Jadi anu sebat salat 5 waktu. Salat wajib sareng salat sunat. Eta lurus pisan, jadi syariat kedah dilaksanakeun, solu kamar awatin usoli, salatlah seperti Nabi salat. Tapi kedah lanjut. Jadi kedah lanjut teh bahwa hasil tina pagawean salat teh naon gitu. Ya. Nah, maka muncullah aya istilah salat daimun, salat 24 jam. Jadi saat urang ngalaksanakeun salat anu syariat 5 waktu sareng salat sunat, tah pagawean urang naon wae, tekad urang kedah salat. Ucap urang kedah salat, langkah urang kedah salat. Iraha jeung sabaraha waktuna? Henteu 20 henteu ukur 5 menit kali 25 kali 5 25 misalkan. Tapi 24 jam. 24 jam sade dinten. Nah, jadi salat anu sesungguhna mah nyaeta salat 24 jam. 24 jam. Tapi kade di dieu loba oge anu salat hakikat, salat daim, tapi teu ngalaksanakeun salat syariat. Anu urang mah salat syariat kedah wajib rukunna, wajibna, sunatna. Kemudian oge naon? Aturanna kedah dijalankeun. Tah koma eta teh lajeng kana salat anu sifatna leuwih hakikatnya salat daimun teh nyaeta pagawean urang sadi dinten gitu. Jadi orang baik itu kan salat 24 jam gitu mohon. Oke, nu katiluna kumaha? Nah, sami zakat oge nembe 2,5%, 5%, 10%, 20%. Terus oge aya nisab, aya haul kan. Haul teh tahun zakat. Ngan dianggok kan kamaotan gitu kan. Tah saya tahun zakat gitu. Padahal lamun tos hakikat mah paripaosna. Arek sabaraha we jadi dermawan. Oh, siap. Jadi tuh kudu nungguan, can nisab. Can haul.
Kemudian canan 2,5%. Mohon. Nah, tapi tos we Mohon. siga Sayyidina Umar khalifah nu pertamanya atau Abu Bakar bin Khattab. Mohon. Nah, aya oge gerakan upami telepatnya masih kena jalan nu ka henteu tahun kamari mah aya jebatkeun sedekahnya. Mohon. Sedekah tapi engke bakal beunghar tak kumaha ta eta ta. Jadi kieu kanggo urang gitunya kada direnungkeun oge gitu. Memang nuju awal-awal orang beragama atau napi nu diajar agama mah mohon wajar lamun dibibita kitu. Mohon. Sehingga orang murang kali pangmeserkeun anu ka warung ke di kulian. Mohon. Tapi aya tos nu tes dewasa piraku dibibita wae ku permen. Mohon. Jadi upami misalnya nyumbangkeun 10% tina hartana gitu kan disedekahkeun kangona kadang aya nu segala macam ke bakal balik beunghar gitu kan. Nah, tadi urang teh kudu tos mulai teh dimajukeun pemikiran masyarakat teh usahaan ibadah naon wae, arek sedekah, arek salat, arek saum, arek naon wae karena Allah entos. Tong aya target. Jadi bisa dianggap pembodohan eta. Pembodohan. Cenah lamun misalkan sedekah ieu engke bakal anu jadi diiming-iming ku kebibita. Dibibitanya bakal. Artina kanggo anu murang kali mah teu naon tapi anu tos dewasa piraku kan kitu aja. Jadi mau aya maju-maju atuh pemikiran masyarakat teh. Mahalan pasrah ka Allah pasrah gitu. Jadi engke teh nah cenah abdi tos tahajud 2 tahun kieu-kieu keneh hirup teh cenah nya. Tos sedekah geuning teu balik langsung cenah nya. Sedekah 200 jutaan cenah. Geuning teu kieu malah rugi usaha cenah malah bangkrut. Nah gitu kan. Akhirnya jadi aral subaha gitu. Tah numutkeun abdi mah boh sedekah boh naon wae. Entos saya karena Allah taala. Pasti ku Allah dibalas. Oke. Tadi Oke. Dulur atikan merdeka tadi tos dugi kana sedekah atau zakat terus sedekah gitu kan aya dua nya benten. Ari zakat mah tanganana ieu. Mungkin aya zakat dina episode pain. Dina acara nu katilu nu kaopat urang bahas naon bentenna zakat, naon bentenna infak, naon bentenna sedekah, naon bentenna wakaf, naon bentenna juzyah, fa'i, ghanimah. Nah. Ya, kamari memang abdi ngarencanakeun aya orang badan amil zakat salarosna multinasional bade diajak ngobrol. Tapi kabujeng kenging surati gas cenah kedah ka Cianjur. Oke lah, urang culik ke pas aya di Bogor urang culik teh gitu. Urang lajengkeun atos zakat naon? Zakat teh kan bahasa orang puasa, Mohon. bahasa Arabna saum. Mohon. Nah, saum teh kan diartikeun saum anu paling handap di urang mah. Saum cangkang teh nya eta. Saum lapar. Lapar sareng haus sareng sahwat tingawitan subuhnya. Mohon. Dugi ka magrib. Mohon. Kitu jeung kitu we tiap lebaran teh. Nu heureuy mah ari ngudud mah pada asup. Asup cenah kitu nya. Heeh. Engke pas lebaran cenah. Mohon. Mamer-mamer naon pakaian. Kendaraan anyar gitu nya, mobil anyar gitu nya. Tah gitu. Anyar gitu tah. Eleh ku itu cenah. Eleh ku orai puasa langsung ganti kulit. Mohon. Ke hileud puasa jadi kupu-kupu. Jadi papat kupu-kupu. Mohon. Terus naon hayam nyeleungleung puasa. Mohon. Janten megarkeun. Mohon. Tah aya urang kan ukur lapar cenah jeung haus, teu meunang naon cenah puasa teh. Beruang tah. Gitu. Kodok. Tah, urang tingkatkeun tah. Urang tingkatkeun kana puasa, undakeun urang lonjatkeun kualitas ajen inajen puasa teh tina sato kana jelema. Tah nya eta janten puasa anu langkung hakiki. Mohon kumaha tah? Langkung hakiki teh berarti nahan ari puasa teh kan imsak. Jadi lamun urang aya peluang kana korupsi tahan. Nah, aya peluang kana kesalahan tahan gitu ya. Anu sifat penyimpangan teh ditahan gitu. Hartina puasa teh bener puasa tina segala anu sifatna penyimpangan, gibah, kurangan gitu nya. Jadi ngaledek ngabulin kurangan. Oh cenah tenan ulah ngomong ke batu keur puasa cenah kitu nya bahasa di urang nya. Aya begitu tos puasa. Jadi puasa kan sebenarnya dipahami. Tak eta pakan gitu. Tak eta rata-rata di urang teh kedah dieukeun puasa hakikat mah sebenarnya mah 24 jam oge. Iya. Salami hirup puasa anu saleresna mah. Saum saleresna. Jadi dipraktekeun ya. Diucapkeun, dilampahkeun. Oke. Jadi eta puasa. Tas puasa? Haji kumaha tah? Puncakna haji teh. Rame tah eta. Jokowi eta duit haji dipake cenah ramean kumaha. Nya ai haji syariat mah wajib. Wajib ke kaum muslimin mah tapi nu mampu.
Nah, mampu ongkosna, sehat awakna, kan gitunya benernya. Mampu bekal anu di kantung geunana. Terus oge kuotana tah aya gitu. Ayeuna urang pas setortos tahun di Bogor teh 17 tahun ngantosan waiting listna. Itu ditambah ku pandemi 2 tahun nya euna teu aya haji. Mikir lami kan. Tah gitu. Nah, ternyata haji hakikat mah tiap dinten. Oh gitu. Kumaha? Jadi misalkan orang ihram teh kan sederhana, pakaian sederhananya orang kedah sederhana tiap dinten. Jadi dia anggo otak orang teh anu sifat nama manasik haji teh tiap dinten. Nah, sa'i teh ti lari-lari alitnya, udah lempangan tapi rada gancang, beureun lempang rada gancang ti Bukit Sopa sareng Marwah 7 kali bolak-balik. Anu intina mah urang teh beureun gawe heula ulah nyuhunkeun kulian. Ulah kubur memang mantun gitu ceuk dina Sunda mah. Tah artina urang teh ikhtiar kasab bergerak terus. Walaupun hasilnya teu kudu hari-harita. Terus bergerak gitu tah, bergerak. Eta teh sa'i. Terus selain sa'i nya eta aya disebut tawaf. Tawaf teh kan ngelilingkan Ka'bah gitu. La baik Allah malah baik nya kita. Tah berarti urang oge kedah tawaf tiap dinten, tiap menit, tiap detik gitu ke Allah. Jadi ari Ka'bah anu di ditu mah Ka'bah simbol, Ka'bah lambang, Ka'bah anu katakanlah pilar dalam bentuk bangunan kubah persegi 4, batu teh batu hideung. Lamun urang teu paham bisa diledek ku urang sajeun. Oh cenah urang Islam cenah Pak Agus nyembah kana batu. Nah kan gitu. Tah urang pahami bahwa sebetulna mas Ka'bah anu hakiki mah dina hate urang, dina kolbu urang. Kumaha kitu maka urang tawafna kudu tiap dinten waktu gitu. Terus wukuf teh hatena kan diam, istiqomah, cicing gitu. Maksudna urang teh cicing dina kasaean. Dina kontemplasi kemudian cicing kasaean teh eta teh tawaf teh tiap dinten gitu. Wukuf teh tiap dinten gitu. Naon mabit mikot, oke, keur ngalempar jumroh. Tapi nu di syariat mah cangkang mah urang maledogeun eta teh kirikil. Kana tembok teh meureun tiap tahun diomean deui teh ku pemerintah Saudi nya ada di balang-balangkeun mah rusak beureunya. Minimal aya kocel beureunya di alusan deui, dicet deui. Kayak tahun jemaah haji tahun hareup di paledogan deui. Pan eta lamun urang memahaminya secara eta kos ieu gitu. Nah naon cenah eta tembok di bagedogan di alusan di bagedogan berarti maksudna mah urang teh kudu ninggang atau napi maredog sifat-sifat setan dina awak urang. Tiap dinten kada dipidamal gitu. Tahalul atau napi rambut. Nah berarti meureun sami miceuna kokotor dina awak urang, dina sirah urang, dina mastak urang, dina pikir-pikiran anu henteu sae manteskeun maneh gitu. Terus nan motong ieu kurban sami eta ge naon miceun sifat-sifat roh atau napi roh-roh kasatuan dina awak urang gitu. Tah jadi anu teu acan haji ya, anu teu acan ka haji syariat sambil ngantosan urang digerok ku Allah ka ditu nya urang kudu ngalaksanakeun haji hakikat di dieu. Sakalian bersihan hate. Nah, gitu tah. Baelah masalah kuota artosna gitu. Tah eta urusan ieu. Tah eta urusan. Ulah ditarik kana politik gitu. Ibadah soalna gitu. Ibadah teh gitu. Kalau jadi kotor. Jadi lamun kitu mah begitu beres jadi haji teh da sebenarnya gelar mah aya di urang di teu gelar pan sebenarnya mah teu gelar haji A haji B gitu nya di luar mah kitu nya tah artina puncak syahadatna beres salatna beres zakatna beres naon puasana beres tertigina haji pan kadang-kadang cenah Pak Agus ini Pak Haji judi gini Pak Haji anu nya tadi pemahaman haji teh masih karena aktivitas syariat cangkang. Nah, maksudnya orang perkuat syariat sareng cangkang, syariat sareng hakikat teh urang hijikeun sehingga orang memahami Islam teh wah luar biasa. Siap. Kita gitu. Jadi tadi kelak rukun Islam. Orang pesek deh ya. Masih laktos? Langsung. Aya masih kan urang sajamkeun. Sekalian ya. Oh gitu. Mangga. Urang teraskeun. Ayeuna kana rukun iman. Nah, rukun iman tadi jadi percaya ke Allah. Kan percaya teh aya yakin, aya
aina yakin ada hakul yakin. Oh gitu. Hakul nama entos dewasa mah gitu kena kurang kali meureun. Terus dewasa mah atuh saha wae nya profesina entos hakul yakin gitu. Kadinya udah kan nanti kadinya. Ulah nepi ka misalna aduh power isuk teh dahar. Tah, nepi ka korupsi, nepi ka ngabohong gitu nya. Nah gitu memang kita percaya Allah aya gitu. Gitu maksudnya kadinya gitu. Jadi ujian eta memang diuji kan kulimanya. Mohon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum. Mohon. Bisa minal ju'i wal ta eta teh wal ju'i nya dina surat Al-Baqarah 155 ya, 155. Mohon. Itu kan diuji nanti maksudnya kulima. Mohon. Ya, ku kalaparan, mohon, ku kasieun, mohon. Nah gitu, gagal panen gitu. Mohon. Jadi ujian-ujian itu anu matak ngaleutikeun hate. Nah, jadi lamun anu tos iman ka Allah hakul yakin mah mohon anu disebut innal auliya la khaufun alaihim wa lahum. Jadi teu aya kamangmang, teu aya karagu, teu aya kasedih. Mohon gitu. Gembira we gitu. Da terang gitu, yakin gitu. Wah cenah Pak Agus Pak urang mah eta mah wali. Heuh pan urang teh meureun ari wali saha? Wali teh kekasih Allah. Berarti urang ieu kudu kekasih Allah targetna. Oh cenah eta pagawean wali, urang makan kumaha loba dosa. Ih, nya tingkatkeun. Lain urang udah jadi wali, ikhtiar. Sanu terang urang ku Allah diangkat derajat makom janten wali. Karena ai wali teh lain anu sifatna teu kenging, sifatna justru kudu diudag. Naon sababna? Sabab wali teh kekasih Allah gitu. Anu teu meunang teh beureun jadi nabi, jadi rasul gitu. Gitu. Eta mah ditangtukeun nya. Gitu. Tapi ai wali mah kedah diudag. Gitu. Innal auliya Allahu la khafun. Teu aya ka khauf kasieun. Alaihim walahum yahzanun. Teu aya kasedih. Jadi dina hajana teh gembira we gitu. Jadi dilarang bersedih. Sedih gitu. Jadi lamun kenging kebahagiaan ulah terlalu gembira. Lamun kenging katunggaraan ulah terlalu sedih. Jadi akhirnya mah sigar tengah. Dina Islam teh gitu. Sigar tengah teh gitu. Tawasud. Mohon. Median. Mohon di tengahnya. Tengah-tengah gitu. Seimbang ya. Seimbang gitu. Lamun palecer mah matang. Matang gitu. Tadi Islam, iman, tentang ihsan. Ihsan tadi terus dibahasnya. Atau pan iman itu aya iman ka Allah. Mohon. Iman ka nu kadua iman ka malaikatnya. Oke. Tah, ieu kudu dibenterkeun oge. Mohon. Hadirin saderek sadayana. Mohon. Ai malaikat teh kan jamak. Kumaha tah? Plural. Jadi kudu nama urang teh nyebat Jibril teh malak. Malak. Jadi malak teh hatina malak Jibril. Lamun mun malaikat mah malak-malak kumpulan daripada malak. Jadi aya malaikat mah ieu jama lobaan. Tah kunaon nyebat teh malak Jibril, malak Israil, malak Israfil, malak Mikail, malak Israil, malak Israfil, malak Malik, malak Ridwan. Nah, gitu kan. Malak Raqib, malak Atid 10. Raqib, Atid, Malik, Ridwan ta. Jadi nya eta. Jadi malak gitu. Di urang teh kebiasaan malaikat Jibril. Eta kumaha caritana kecap malaikat. Nya eta kudu dilereskeun. Eta mah mangga guaran para ulama anu langgung ieu nya. Urang ieu mah sami-sami urang saling mengingatkan. Eta teh ari ceuk anu ulama-ulama sapalih mah eta teh beureun nu disebut teh eta. Jama. Jadi malak Jibril kena diomean. Sapatos kieu, sapatos pemahaman hadisnya tentang qalbu gitu. Beda cenah qalbu itu dina hadis cenah lamun sae eta daging teh sae sadayana gitu nya. Lamun rusak sadayana gitu. Lain hatina qalbu teh diartikeun jantung. Ya, daging gitu nya. Bungkuleun kan lain. Kan gitu. Nah, tapi diartikeun abstrak ilahiyah gitu. Pil rasa gitu. Makanya pembodohan ke umat di antaranya seperti itu I love you. Itu kan buah sonbir gitu. Buah sonbir gitu. Jadi selalu gitu kan. Itu teh pembohongan gitu. Pembodohan gitu. Kita orang bahas lah dina salajengna. Ya season salajengna. Soalnya kan engke dina Wangkong Sunda nya. Wangkong Sunda teh kan aya bakal ngahadirkeun Ki Agus atau juga pakar-pakar saya di Jen anu dina widang sewang-sewangan. Tadi malaikat. Terus beres malaikat? Kitab. Mohon. Persoalan dengan kitab kumaha tah? Janten
percaya kana kitab, iman kana kitab teh Mohon. kita orang itu harus tahu oge sejarahna gitu. Jadi kitab anu terakhir nu komplit nu sampurna anu merangkum kitab-kitab sebelumna Mohon. nyaeta Al-Qur'an. Mohon. Nah, satu acan Al-Qur'an aya kitab namina teh kitab Injil atau Bible ka Nabi Isa alaihissalam. Mohon. Saencan Isa nyaeta aya kitab namina teh Zabur ka Nabi Daud alaihissalam. Saat acan Zabur aya kitab namina Toret ka Nabi Musa alaihissalam. Pan Nabi Musa alaihissalam teh kirang langkung jumenengna itu 2000 atau nabi 1500 sebelum Masehi. Jadi jauh tah mengalami penyempurnaan terakhir Quran. Jadi amun begitu Quran diturunkeun ka kanjeng Nabi, diwajibkeun ka urang, selesai. Jadi untuk ngaguar dinu sanes. Makanya ketika Umar bin Khattab itu pernah membuka kitab Torat ku Nabi kan dilarang. Jadi entah sampurna gitu dina Quran. Nah, gitu. Jadi zaman Nabi masih kena aya Toretnya. Aya gitu. Tah sate acana kan suhu lembaran-lembaran gitu. Jadi muncul urang berkas teh sesuai dengan perkembangan zaman, kemampuan manusia. Beureun mimitina mah lembaran suhu. Satonya, kulit sato. Terus zaman Nuh terus Nabi Nuh alaihissalam mulai ayanan aya lebih komplit. Jadi kitab masih kayak ipis teh beureun di kompartemen kan Musa namanya. Terus akhirnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim teh tah salian di urang kudu diaos gitu nya. Mungkin dipahami gitu karena Quran teh kan pituduh. Da kan Quran SOP. Pituduh gitu petunjuk. Nah arana pitunjuk berarti dipahami. Iya nah ceklan urang. Dina ieu mah manual booknya. Tah manual book gitu. Tah gitu. Oke, tah Quran. Jadi iman karena kitab-kitab Allah teh iman artinya diaos kemudian diartikeun dipahami terus dilaksanakeun jadi dibumikeun sadidinten gitu Quran teh. Oke, dulu artikan Merdeka di 107,7 FM atau channel YouTube SPM Radio atau di Facebook SMA Negeri Hiji Cijeruk. Urang karak ngabahas dugi ka kitab. Aya keneh. Mangga dilajengkeun. Nah Rasul gitu, Rasul Allah teh kan seueur. Seueur gitu, tapi anu wajib diketahui anu ku urang teh nyaeta 25. Tinggal macam Nabi Adam alaihissalam dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kumaha tah? Agamana sami. Adam teh Islam. Gitu. Karena tauhidna sami. Nah, tauhid mah dugi ka Nabi Muhammad kitu robah. Nyata tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tauhid kalimat tahlil itu ya. Nah, hanya syariatna benten-benten. Syariat Nabi Adam sederhana, naik mungkin komplit sesuai perkembangan zaman tadi. Komplit terakhir disampurakeun ku Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad. Janten orang paham ketika dulu orang di Kanekes atau Nabi masyarakat adat cenah. Kami mah Adam. Kan gitu. Oh iya berarti meureun masih ngajalankeun anu Islam nu kapungkur gitu. Matak dina akhlakna seueur sami sareng urang, seueur kasamian gitu. Ngan syariatna dulu urang henteu nganggo syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 urang gitu. Tah janten pemahaman teh kada utuh. Oh ti Nabi Muhammad dugi ka Nabi Adam ka Muhammad teh tauhidna mah sami. Tauhid mah terobah. Bahkan Nabi Muhammad teh buistu. Itu mah akhlak. Jadi aing teh kami teh diutus ku Allah teh keur nyampurnakeun akhlak manusia. Saur Muhammad kan gitu. Saur Nabi Muhammad alaihissalam gitu. Artinya dengan pemahaman eta urang teh tahu ai Kangjeng Nabi Muhammad mah lahirna abad ke-7, Nabi Isa mah 0 Masehi, Nabi satu acan Isa mah sebelum Masehi gitu. Jadi ilmu sejarahna penting tah kanggo para mubalik. Terutama dia ngajelaskeun tentang Maulid. Oke. Tadi ka Rasul ya. Terus ka Rasul hari kiamat ya tadi. Hari kiamat atas dibahas ya hari kiamat. Jadi ieu hebatna luar biasa orang pemahaman urang teh meureun nya. Nalika urang pupus fisik mah mengalami fisi atom teh fisika mah jadi terurai teh unsur-unsur teh anu opat teh gitu nya. Tah pada saat hari kebangkitan mah hari kiamat.
fisik anu eta mengalami fusi atom. Jadi digabungkeun deui. Karena aya tulang ajna teh ya. Tulang anu sifatna rahasia Allah kitu anu diduruk, anu dibakar, anu meledak ku bom kitu nya. Kayak bisa kumpul deui teh si fisikna teh. Jalmi eta teh gitu. Namina fusi atom. Tadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nya hari kiamat ngan meureun kudu tambahan kurang pemahamanna. Jadi ulah ngadaguan kiamat teh engke kiamat teh kan kudu dirasakeun ti ayeuna. Nalika urang meunang katunggaraan, kategenahan segala macam eta teh kiamat sugro. Kiamat sugro teh. Ulah kiamat engke gitu. Aya teh kiamat teh ayeuna. Kubro termasuk surga ge ayeuna gitu. Kan gitu meureun. Mohon. Nah gitu. Oh, ketika orang menang kesenangan, katumaninahan teh senang kayak surga. Ngan surga di dunia meureun pesangonna. Pesangonna gitu. Cenah ieu teh hirup teh cenah nete nincak semplak. Nete semplek. Naon katutuh. Eta keur kayak neraka urang. Gitu. Padahal ciri-ciri surga aya di Indonesia nya. Tah gitu. Ya, jannah. Kan surga kan jannah teh kebon, taman. Kesenangan lah itu. Oke. Dulu atikan Merdeka SMA Negeri Hiji Cijeruk urang lebat karena sesi panungtung da badai Jumahan oge. Mangga Pak Agus ngadamel cindekan akhir atau simpulan. Natijah nanti lebih khulasoh tina pertemuan dinten ieu teh. Mohon yen rukun agama Islam teh aya rukun iman, rukun Islam heula, rukun iman, sareng ihsan. Mohon tah ieu teh abdi nyebatna tritangtu di keislaman. Mohon di Sunda mah tritangtu teh tekad, ucap, lampah. Jadi tilunya Islam, iman, ihsan. Sehingga ketika orang ngupikeun anu pupus teh mugi almarhumah katampi atau ditampi iman, Islam sareng ihsana. Itu tilu gitu tah gitu. Tambihan gitu ku urang gitu. Tah mudah-mudahan dengan pemahaman urang menggunakan peta konsep atau mind map lah. Nyata apa itu Islam? What do you mean is Islam? Islam is atau mahwal Islam teh asa, akidah, syariah, akhlak. Iman, Islam, ihsan. Tilu. Akhlak kana ihsan. Nah, akhlak ihsan gitu. Engke bag-bagan tasawuf, bag-bagan tarekat tina ihsan. Bahas engke nya kayak bahas gitu. Dina wangkong Sunda, khusus dina wangkong Sunda. Jadi wangkong Sunda kayak aya Pak Agus, aya sanes. Insyaallah urang rembeuykeun nu bakal ngeusi dina acara wangkong Sunda di 107,7 FM SMA Negeri Hiji Cijeruk. Parantos sering saya Pak Agus. Sataan YouTube. Mangga. Anu hak datang ati Allah SWT, anu lepat, anu alpati diri abdi disim kuring. Nyuhunkeun dihapunten bobot sapanon timbang talaju aya dihadirin sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.